tinggal berat. Oh, perang Iran jeung Israel luar biasanya batur mah euy geus main rudal. Ya atuh negara batur mah geus canggih atuh kos. Oh, kosi manu pake heran berat kan beureunan nembakeun ti Iran ka Israel teh jauhnya. Tapi kok bisa eta tepat sasaran euy? Heuh pan eta nu disebut teknologi teh. Presisi tinggi, jadi tepat sasaran anjir, moal ka mana-mana. Gitu. Lain berat aya negara urang kitu geus bisaeun berat nyieun rudal berat. Piraku tuh bisaun pasti bisaun berenang kos. Ah, tapi kok sih mah teu percaya berat euy. Percaya kumaha? Geura bayangkeun ku di dinya bororaah rudalnya. Bansos ogenan pancan tepat sasaran komo rudal meureun ketok malah widang ka mana daek. Anjing. Ibarat da power konten teh. Abi mah ngiringan, Pak. Kosim ya. Anjing. Ya wae kosim. Ampun teuing. Aya wae ieu ya. Siluman leunyai. Lain berat aceng mah aneh ku hayam Anjing. Geus hayam deui wae ieu anjir si Aceng. Ampun teuing. Please, Ceng. Aya weuh pembahasan anjir anu rada penting gitu anjir dibandingkeun ngebahas hayam ieu, Ceng. Aing meni asa kabina-bina teuing ieu ti kamari ngebahas hayam anjir meni lieur. Sok atuh naon sok lah. Sok naon? Naon anu ngaganggu kana emutan Aceng? Masalah hayam naon? lain kitu berat aceng mah ti sabrang nyunyuhun hululu ieu tah can pernah ningali hayam kiih Anjing. Nya cek aing geus ieu mah. Ceng, ya. Najan hayam kiih moal bebeja ka Aceng moal. Moal bebeja Ceng. Da lamun misalkeun hayam bebeja heula nya kiih ka Aceng, pasti ditoong. Benar tah ku si Saroceng mah. Ieu nepikeun ka kieu ieu pembahasan anjir. Parah anjir. Kempagna si Aceng. Ampun teuing. Asa bosen kosi mah berat jadi petani teh ngarobah nasib ah. Merubah nasib kumaha? Karek jadi TKI ka ditu ka luar negeri ka Iran atau ka Israel sugan teu kagok. Rek naon si tepan keur perang gitu teh teh. Justru berat kosi ngadenge di ditu cenah loba eta rongsokan cangkang rudal ningan beusi teh ayeuna keur mahal gratis meureun ditu mah kosi dibeli nya. Jadi tukang rongsok maneh itu. Montong si teh Kosim, engke maneh ka itu pan beungeut maneh anjir disangkana eta kan beungeut asing. Engke disangkana maneh agen anjir. Agen rahasia keur gawat di ditu teh si teh. Engke disangkana model kamari ieu geuningan aya geuningan berita agen Mossad. Eta teh agen anjir nu katewak itu teh agen ti Israel katewak anjir di Iran. Si teh dikumahakeun mun di talian anjir kana rudal sia maneh dibeungkeut ka itu anjir dibaledogeun. Sia. Wah, berat kosi mah moal disangka agen rahasia soalnya kan di Indonesia. Di Indonesia paling ogenan nu aya ge agen Budiman, agen Prima Jasa, doa ibu. Anjing. Aing ngobrol jeung si Kosim. Please kos, ya lain agen bus ya teh. Lain agen bus ya teh. Agen rahasia nyaho teu, intelijen. Nyaho teu. Agen rahasia anjir. Antar negara. Jeung bari lagi teu mantes soalnya mah anjir nya. Jadi agen ieu anjir agen bus Budiman itu mantes ieu mah. Alusna mana mah jadi agen Aqua Galon. Ya guys. Anjing ya wae Kosim. Bisa wae ieu ya anjir ya. Tisu galon. Kemarin mau orang nyaksian teh euy, rada gegebegan saya tapi euy. Naon gitu? Nyaksian saya mau kawin ningan. Keur mah aing can kawin, kudu nyaksian nu kawin deui kira. Duh. Ingin ngageber we kana ieu teh.
Rek itu mana saksi teh partai mana di kamari? Nyaksian nu kawin. Lain saksi TPS lain. Aing mah. Atuh mana paratnya di malam pertama eta nyaksianana. Wah emah anjir. Ah, geus ngajaran ka setrum can. Acan kumaha gitu, Bi? Bibi mah asa hayang engka setrum. Astagfirullahaladzim. Mit amit bibi. Meureun ka setrum kumaha ai bibi? Ai bibi motivasina naon hayang ka setrum sagala ha? Wah nyung rugi merang listrik unggal bulan. Tengasan ka setrum acan mah abong. Anjing. Nya ada setrum teh hakaneun bi. Meureun bibi ka setrum mah meureun jangkar atuh. Lah bae nu penting mah hayang ka setrum pokona malah titik deui. Geus keueuh ieu bibi aing. Ampun teuing karihakan tiang listrik tuh hayang ka setrum-setrum teuing mah. Kebayang meureun ieu bibi aing. Geus geuneuk ieu warnana ge. Tamah ka setrum. Meureun teh hejo bagedod meureun mah. Parah ini. Ah, korek mana? Aon setes dibikeun pantat tadi ge. Acan Ayo maneh anjir eueuh. Teangan heula na pesak eta aya meureun. Enggeus geus dibikeun. angger aya geus curan rek teh dia Mit amit teuing si teh saremo anjir kudu curan rek piraku. ieu ai nama curan rek teh di penjara sia. Anu bener. Eta babaturan urang si Mulyana Nursidik di penjara teh gara-gara korek eta teh. Maknya anjir sabaraha tahun? 8 tahun. Anjir. Wah, sia mau wadul anjir. 4 tahun piraku anjir nyorong korek 8 tahun ieu maneh. Caritana teh kieu. Si eta teh nyolong korek dina jero bagasi. Kabawa jeung motorna. Maling motor nu kitu mah saremo. Lain maling korek ai maneh. Paingan anjing lila di penjarana. Leupeung anjir. Tadi beurang anu neangan sih aja. Nu bener mang. Bener. Motorna teh hidung gede. Ulah sok nyingsieuneun gramang. Nyingsiran si saha. Aja rumah saboga hutang teu. Boga mang. Pinjol pastinya. Lain hutang puasa teu tamat godin wae aja. Hutang puasa mah moal ditagih ku jelema. Begitu mah ku malaikat, Jay. Nah, ini mana ngalamun gitu. Detik kena emang ulah ngalamun, suka ngalaman. Aja keur boga kahayang mang. Boga hayang naon di? Hayang beko. Kagok tak boga kahayang maneh. Ame bisa mindahkeun sawah mang ka deket imah. Ame si mamah jeung si bapak teh jauh teuing sawah. Pindahkeun kana suhunan gitu maksudna. Kan imah maneh teh heureut. Halaman-halaman acan. Budak weureu. Lain berat, ayeuna usaha teu ku hanteunya harese pokona mah. Oh, emang usumna puguh. Lain aya teh di dinya atuh narik angkutan umum kumaha eta. Alus meureun muatan. Puguh keur sepi pisan, berat. Malah mah tadi ge aya muatan. Geus jadi geura, berat. Mahal malah. 1 juta ongkosna teh. Itu eta lumayan atuh meureun tarik atuh. Da eta, berat. Geus jadi jeung nu bogana. Mawa sapi, berat. Sapi nambung hayang dihareup bae. Nih. Can anakna hayang dilahun. Ngacaprak aja. Ngarahulna sih ya ampun teuing. Please atuh ceng tong rempag-rempag teuing ceng. Piraku teh. Anak sapi rek dilahun ku maneh. Inungna dihareupnya cicingnya. Bogana di tukangnya. Boa ebah. Parah sa ceng.